malam langsung dari Athena Yunani di televisi yang ada RCTI pukul 2. Jangan lupa nantikan 1:30 geus harudang narinyuh kopi molotot bari ngalada roti bakar tapi ka subuh eueuh nyebutkeun tunu da pulsana ngahiji jeung iblis atuh lain jeung Allah. Aing ngaji serius mah capek tara abi antara nuju tara kana huut itu jadi teu nginum timbangan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hei nabi sanyana kami geus kutus anjeun teh sebagai saksi ya. Jadi lamun hayang nimbang mana bener Quran Rasul contona tuturkan ari ayeuna pan geus di timbangan Allah geus dikurangan Rasulullah geus dijieun pedoman aikeun anak urang Britney Spears lain Rasul Agnes Monica Justin Timberlake Ratu Raja Rampok heudah jujur tinggali geuning ibu-ibu gepan lain tadarus bapeting teh pan baheula mah ibu Yasin Waqiah Maryam Lukman Yusuf ditalar kolot baheula mah ayeuna pan lain Intan tadarusna teh nu kadenge ti imah lain ngaji deui tadarus Quran saeba bieba belah ditu belah dia panyanyi bisa kabeh nyanyi kabeh bila yang tertulis adalah yang terbaik kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ya cek aing oge eta teh lain budak ngoran ini atuh Kang aya untuk loncat tinggal hiji teurinah cek kitu ampun Gusti kolot urang baheula ngakeul oge panutuan pare pun biang Allahumma fillah warhamna wa'afi wa'fu pun biang manutuan pare bari sholawat pacamat pake esra ngakeul bari ngadoa geger nyeman kusuring sok dideuketan pek teh kieu doana teh Rabbana anzilna mungzala mubarakan takhir mungzilin ya Allah limpahkeun barokah kana sangon nu jadi akeul ku abdi sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang sing mencrang kana anak otak abdi nu keur sarakola ya Allah kitu pun biang mah geger nyeman jigana kolot ibu ge baheula karitu baheula ari anu pan lain geger nyeman ngadoa nyeri eta moal beunang di ubaran kajen tutumpuran bae teu panasaran mengpengora kene mengpengurang can batian pekeras serahkeun talak 3 sakalian teu butuh lalaki curaling isrek leh kana sagu diakeul we tuluy budak dahar mah eta sang uduk heueuh pukul leho ka akeul mending eta mah lagu kolot ieu mah nini nyeplok nog laguna lagu ABG maafkan aku menduakan cintamu berat rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu ai barang bentar tutung nogna nya pake seraba lama abdi ka kamar mandi di kamar mandi bari heotan da bapun bapak teh gegedor lama tuh jujun sia jika kafir sia teh mani herotan juga Yahudi sia kehet itu eling sia mani teh pun bapak kapungkur ayeuna pan lain ayeuna mah kolot ayeuna mah mun mani budak bari gogorowokan di kamar mandi inungna pan di dapur lain nyarek nakolan katel kompak bapana oyak-oyakan meja makan kan gitu gorowok budak di kamar mandi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku wow, 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 wow.
indungna di dapur ateng teng konteng teng konteng teng konteng 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 bapana aduh ayo nama iblis jeung setan geus ngahiji digogobrok riweuh aing yuk mudah-mudahan sababiyah na bayat aya beat bersatu di dieu sadayana urang balikeun di takeran jeung timbangan Allah mudah-mudahan bencana nu geus aya dicabut anu teu acan tong jadi diturunkeun ku Allah alas ya geus sajam setengah teruskan kumaha Kang Kusnadi we lah ibu mah gratis ieu telo walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru tepati-pati urang pada herang jujun nahan zakat tara dikaluarkeun komo sodako infak manu sunnatna nu pokok nu fardu zakat dihakan wae bagian batur diteureuy wae maka Allah bakal nahan hujan ti luhur langit cacak-cacak lamun sasatoan cek Rasul maranehna moal dihujanan. Jadi lamun tadi berat hujan alhamdulillah kenging rahmat tong wakale geng introspeksi nah pantas bebengetan jika orang menang kena rahmat ya Allah hak batur di dahar keneh sok aya di nu beunghar di pada herang aya nu beunghar aya seur aya nu tara zakat aya jelemana hadir teh ayeuna sina nae ka panggung urang tampilingan ku aing di dieu Bajujun naon nih kitu da keras ieu mah depan Allah ari zakat teh ngabersihan harta ibu ku Allah teh dina harta maneh teh titipan ti Allah tah nitip ieu teh dina harta maneh teh titipan ti aing jang fakir jang miskin jang dalapan asap teh tah ieu teh dititipkeun teu pira tina 1 juta teh ngan 2,5% mun tina 1 juta teh mah 25.000 teh nu batur lain nu maneh bikeun kaluarkeun heula bersihan lah harta maneh teh tong akan barang batur manehna mah geus teu diharakan geus teh dikaluarkeun bener teh nyaah teh panti pangeran tate rezeki teh lain nu maneh kotor kene di dahar jadi gering atuh jadi penyakit matak tinggalin beunghar kopet mah gering nanti kapala dan nu miskin mah tara ripuh gering nu miskin mah roromeheun kutil bisul budug paling geuleuh hapur jeung nyeri cangkeng cek nu beunghar tara zakat jojon lagi ka aing ge tara zakat beunghar tara zakat teu gering cager pak penyakit paling fisik unggul sih geus ge penyakit beunghar ku beungharna anak barada gong ay anak nu miskin tatangga saroleh anak tatangga mah bersih dibere parabna anak maneh mah kotor tah duit batur harta batur dihakan keneh oh Pak Jujun nu beunghar mah tatunggeunahna barang dahar ceuk saha panen puluhan ton dahar di gram saeutik nu sababna kencing manis beunghar lebah manana boga doma 100 ekor ngadahar dagingna teu meunang kunaon Kang darah tinggi nah pangangonna panyawahna barang hakanon we tara gering kudu mikir alah jangan-jangan kita siksa ti Allah mikir Jujun nu beunghar mah atuh bisa-bisa ngareuncuman pamajikan hepek dug hulu pet nyawa neangan duit bapak-bapak tepikeun ka salat di akhir-akhir demi membahagiakan anak dan istri meunang duit belikeun kana emas pika reuncem sasiku sugan emas teh bisa nyiku bakat ku kahalangan ku emas pika sikuna teh bisa dicikukeun make berlian api-api sasalesman punten nuju salesman duh punten pugu nemongkeun berlian make baju wol sombong tak ieu mah wol asli Australia wol legeg ai baju wol dijieuna tina bulu naon ai doma make baju wol ulah poe sombong teu aya doma sombong aya sugan pada herang aya doma ajeng-ajengan wol aya teu padahal saumur hirupna make wol teu sombong geletuk ke pamajikanana nu direnceman emas teh pae naon bapana pae pamajikan nu direnceman emas kawin deui jeung batur rana beunghar teh bet boro-boro aki-aki budak ngora ge darahekeun kan beunghar di Garut budak 22 tahun ditawaran ini 70 tahun pada beunghar naik nikah we harepanana teh hayang hartana sugana buru-buru paeh karek 2 poe nu paehna budak ngorana barang dipariksa ka puskesmas ceuk dokter ieu budak karacunan susu kadaluarsa ini disedot tuh nyaho Hasyim anakna nu dibere warisan buk-buk deh gelut parebut warisan terus ai harta nu ngabela bapa mana atuh menang saumur hirup dudu hulupet nyawa dudunya teh nu ngabela jiacan pan rugi bapa teh betul kanya rugi teh
anak mah boro-boro pamajikan boro-boro di akhirat di dunia kene geus jadi musuh sok pamajikan tinggal pae jigan bapak tong ninggalkeun abi bapak di Garut aya muni muter Kang tapi ka